Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih jeung enjing kabarudak sadayana kelas 5. Mudah-mudahan sadayana dipaparin kesehatan, digampilkeun dina sagala rupi kegiatan belajar urang. Dina dinten ieu Ibu baris ngadugikeun materi masih ngeunaan bangsa Indonesia. Dina minggon kamari Ibu parantos ngandugikeun ngeunaan tema bangsa Indonesia nyaeta materi anu ku Ibu dibahas ngeunaan kawih anu judulna Cinta Nusa. Dina dinten ieu Ibu bade ngalajengkeun dina materi anu kadua nyaeta istilah geografi. Hidup sadayana tangtos uninga ngeunaan istilah geografi eta tos dibahas dina mata pelajaran IPS nya naon anu disebat geografi. Di dieu Ibu bade ngadugikeun nah Ibu kedah ngabahas istilah geografi naon hubunganna sareng tema nu tadi nyaeta bangsa Indonesia nyaeta urang kedah terang kaayaan kondisi wilayah negara urang. Anu kahijina urang kedah bangga, kedah cinta kalemah cai, kedah bangga janten bangsa sareng warga Indonesia. Urang kedah bangga aya di negara Indonesia. Tah di dieu ku Ibu bade dibahas dina materi anu ayeuna bade diugikeun ngeunaan istilah geografi. Hidup tiasa maca ke tiasa ningal sareng tiasa ditetanan dina buku Pangrumat Basa Sunda kaca 62. Di dieu aya sababaraha istilah anu sadayana pasti tos uninga kantos ngadangu. Aya istilah gunung nya, aya istilah padataran. Naon bentena upami gunung mah kacida luhurna nyaeta nya ageungna sareng luhurna nyaeta leuwih ti 600 meter. Tadi sebatna gunung. Teras upami sahanapeun gunung aya pasir tanapi bukit. Tah bukit eta mah kirang langkung luhurna aya dina 600 meter. Rupi-rupi eta Ibu moal ngadugikeun perkawis sababaraha jenis pagunungan. Di dieu anu Ibu bade didugikeun aya istilah-istilah anu kedah ku hidup di uningaan. Anu kahijina aya istilah alun-alun. Nah, di dieu tangtos hidup terangnya naon alun-alun. Pasti sadayana pernah amang ka alun-alun. Nah, alun-alun teh hiji tanah lapang hareupeun kacamatan atawa kabupaten. Nah, sapertos di Ujung Berung. Alun-alun Ujung Berung eta payuneunana aya kantor kecamatan. Teras aya oge Babakan nu kaduana. Babakan eta teh disebatna lembur anyar nya hartosna teh. Lembur anyar teh biasana disebat Babakan. Anu katilu nyaeta aya Babantar. Naon Babantar teh? Babantar nyaeta bagian walungan anu leah tur deet. Jadi upami aya walungan di sisina sateu acan urang ka tengah anu sisina eta teh masih keneh deet upami urang nincakeun atau atanapi lebet kadinya. Tah eta teh disebatna Babantar. Teras aya oge Jungkrang. Naon disebat Jungkrang teh nyaeta legok anu jero sarta sisi-sisina gurawes. Naon hartosna gurawes teh nyaeta gurawes teh jero kahandap pisan. Janten disebatna Jungkrang. Anu salajengna deui aya kebon. Nah, ya pasti terang ya naon disebat kebonnya. Kebon teh tanah darat anu dipelakan ku rupa-rupa pepelakan disebutna kebon. Teras anu salajengna aya lamping. Nah, upami lamping nyaeta bagian gunung atawa pasir antara puncak jeung tutugan nya. Janten upami lamping teh upami gunungna langkung ti hiji nya aya 2 gunung teh. Nah,
Di antara sisi sarang antawis gunung sarang gunung teh didinya aya jurang tanapi disebatna lamping. Anu salajengna deui aya leuwi. Naon eta leuwi? Leuwi teh nyaeta bagian walungan anu jero di tengah-tengah tah. Upami tadi babantar mah di sisi deet, upami leuwi mah eta ayana di tengah sareng jero disebatna leuwi. Terus anu salajengna aya muara. Nah, naon anu sebat muara? Muara teh nyaeta tungtung walungan anu aya di hilir. Upami hulu tuh di luhur, dan upami cai kan ti hulu ngalir ka hilir ta. Upami hilir teh di dinyana aya muara, tempat cai anu dihandap. Anu salajengna deui aya pasir. Pasir teh nyaeta gunung leutik anu handap sahandapeun gunung. Disebatna pasir. Upami ieu mah bukit lah. Upami gunung mah pan tadi di saluhureun 600 meter, upami pasir mah tanapi bukit aya ti 600 meter. Ieu na teh luhurna teh. Anu terakhirna talaga. Nah, di dieu tangtos hidup terang talaga. Talaga teh nyaeta situ alam nu jadina alami tanapi jadi kusorangan. Disebatna teh danau nya danau. Aya sababaraha danau anu alami sapertos Danau Toba eta alami. Nah, disebatna teh talaga. Nah, sapertos gitu. Tah, eta sadayana mangrupikeun istilah geografi anu aya di wilayah nagara urang. Nah, engke di dieu hidup tugasna dibaca deui naon anu nembe ku ibu didugikeun tujuanna kanggo naon sangkan urang terang hartos-hartos nu tadi istilah geografi dina basa Sunda. Ku ibu materina dicekapeun dugi ka dieu. Tugas hidup nyaeta anu kahijina ngadamel kalimah tina kecap istilah geografi anu tadi. Nu ku ibu tos disebatkeun ti hiji dugi ka 10 hidup serat kalimahna tina kecap alun-alun, tina kecap babakan, diserat dina buku tulis basa Sunda. Saparantos diserat dikintunkeun ka ibu. Upami aya nu teu ngartos tiasa naros ka ibu. Rupina materina ku ibu dicekapeun dugi ka dieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.